Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kung ti payun orang panjatkan puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan anu esa, Tuhan anu mana masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya, janten urang sadaya tiasa kempel dina acara ieu dina kayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Para wargi sakalian anu dipikah hormat ku simkuring, dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun tentang kulawargi dina judul binaan kulawargi sakinah. Naon sih nu disebut sakinah, kunaon kulawargi kudu dibina? Mangga urang sami-sami diajar. Kahade simkuring sanes mamatahan ngejai kamari ngan seukur nyengetan bah kulawargi nu can terang. Kitab sakinah hasilna tina bahasa Arab nyaeta sakanah, nu artina rukun sareng tentrem. Biasana kitab sakinah didugikeun kana panganten anyar. Makna tina kitab sakinah sanes seukur ucapan salamet tapi doa dina kapayuna. Dina kulawargi pasti aya wae nu teu dipikaresep, pasti aya wae gonjang-ganjing jeung nu sajabana. Nah nu kieu nu kudu diperhatikeun teh kumaha carana jadi kulawargi nu rukun, tentrem sareng aman. Di dieu simkuring bade ngadugikeun genep pokok rupi perkara nu kudu diperhatikeun amun jadi bagian ti kulawargi. Anu kahiji nyaeta materi agamis. Hartina dina sebuah kulawargi kudu aya panopang hirup sangkan ingat ka Gusti Allah. Anu kadua nyaeta komunikasi. Hartina dina sebuah keluarga kudu silih carita, kudu silih ngobrol amun aya masalah tawa salah, ulah dipendam amun kitu carana teu bisa dibereskeun, kudu dibereskeun ku cara nu sae. Biasana dina zaman ayeuna bapa indung jeung budak-budakna sararibuk. Jadi ngobrol ge rada hese. Tapi dina zaman ayeuna ku ayana smartphone bisa diaplikasi ku aplikasi chatting. Nah, anu katilu nyata silih percaya. Hartina dina sebuah keluargi ulah sampai ngahancurkeun kapercayaan dina keluargi. Anu kaopat nyaeta sami-sami berjuang kanggo kabutuhan sehari-harina. Nah, pasti dina sebuah keluargi aya nu ngaranna kapala keluargi didamel, pamajikan nu di bumi ngurus budak sareng masak. Tapi biasana zaman ayeuna pamajikan nu digawe kapala keluargi nu di bumi nu ngurus budak. Tapi lain ngurus budak malah ulin jeung babaturana. Nah nu kieu nu jadi pimasalahan ti keluargi. Nah nu kalima nyaeta leuwih perhatian ka budak. Sapertos nomor 4 tadi kebutuhan istri nyaeta pamajikan, budak-budak jeung dirina sorangan salaku kepala keluargi kudu diisi. Nah ajeng sakola budak teh lain ge gampil, sakola teh kudu jeung oge modalna nu ageng. Jadi nikah teh lain ge seukur ngeunahna wae, tapi kumaha kuduna sangkan bener ulah sampai saeutik-eutik acan cerai. Kusebab amun kitu carana masa depan anak teh kumaha engke lain engke kumaha. Nah nu terakhir nomor genep nyaeta silih ngadoakeun. Pasti di dina sebuah keluarga hoyong pisan jadi keluarga nu sakinah, nu dilancarkan rizkina, dilancarkan segala urusanana, pokona doa nu saya. Jazakumullah, mugi-mugi urang sadaya jadi keluarga nu sakinah, anu tulus jeung ikhlas ka Allah, ku sebab kawin ge sarua ge jeung ibadah. Kilayang kita sanami simkuring kasandakeun anu genep pokok rupi perkara. Mun sakitu anu dipikah hatur, hapunten bilih seueur anu kakiranganana, boh bilih langkung saur bae carik, boh sapanon carang sapakan, hapunten anu dipikah suhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.